Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Arini Nur Rohmah ti kelas 12 IPA 2. Di dieu abdi bade ngajejerkeun cara ngadamel cireng. Cireng nyaeta singketan tina aci digoreng. Cireng teh kadaharan enteng anu asalna ti latar Sunda. Anu dijieun ku cara ngagoreng campuran adonan anu bahan utamana teh aci sampe. Kadaharan enteng ieu kacida populerna di wewengkon parahyangan, sarta dijual dina rupa-rupa wangun jeung varian rasa. Kadaharan ieu cukup kawentar dina era 80-an. Salajengna parabot nu diangge kanggo ngadamel cireng nyaeta kompor, baskom, sendok, katel, susuk, sareng saringan minyak. Salian ti parabot, aya oge bahan kanggo ngadamel cireng. Nyaeta 200 gram aci sampe, satangkai bawang daun dipotong-potong, 50 gram tarigu, 3 siji bawang bodas, sasendok teh uyah, setengah sendok teh kaldu bubuk, sareng 250 ml cai. Nu salajengna nyaeta lengkah-lengkah. Nu kahiji lemeskeun bawang bodas, uyah, jeung kaldu bubuk. Anu kadua campurkeun bahan biang. Lebetkeun bumbu anu atos dihaluskeun, galokeun dugi karata. Nu katilu, masak dugi ka warnana bening, teras pindahkeun kana wadah. Salajengna nu kaopat, tambihkeun aci tarigu jeung bawang daun. Aduk asal rata, teu kedah dugi ka kalis, bentuk buleud pipi dugi ka adonan seet. Nu terakhir kalima, goreng dina minyak panas dugi ka warnana kacoklatan. Jahit teras dituuskeun lajeng saji. Sakitu wae nu tiasa kusimkuring dipikahatur. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.